Sajatina jalma anu geus rumah tangga tangtuna kudu diajar hirup mandiri. Nyaeta kudu hirup berjuang keur ngabina hiji rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Sangkan bisa jadi kulawarga anu sakinah mawadah jeung warohmah teh nyaeta kudu bisa nyiptakeun kaayaan anu aman, tentrem, tur nyaman dina ngajalananana. Salah sahiji carana nyaeta hirup jauh jeung kolot, sangkan teu nyusahkeun nu jadi kolot. Oge ngajauhkeun dina mangrupa pacengkadan. Salianti diajar hirup mandiri oge. Mere kasempetan keur nu jadi pasangan hirup urang, keur ngajalankeun tanggung jawab salaku pamajikan dina ngalakonan bahtera kahirupan rumah tangga. Kitu oge anu kukuring dipilampah. Sok sanajan hirup ngontrak, tapi kuring diajar hirup ke rumah tangga, jauh tinu jadi kolot. Kuring ngaran Dedi, asal mah Titu Bagus Ismail Bandung. Kuring boga pamajikan ngarana Yuli. Nya alhamdulillah 2 tahun ngarumah tangga kuring dibere katurunan hiji budak lalaki. Kuring kawin jeung nu jadi pamajikan teh tahun 2006. Kuring baris ngaguar pengalaman kuring basa ngontrak di hiji imah anu aya di daerah Cimahi Selatan. Lamun diinget-inget mah pengalaman ieu kealaman ku kuring kurang leuwih 7 tahun ka tukang. Kurang leuwih tahun 2010 akhir. Anu dimana harita budak kuring keur nincak dina umur 3 tahunan. Tisaprak kuring digawe di hiji pabrik anu aya di kawasan industri nu aya di daerah Cimahi. Nya kuring diajar hirup ngontrak jeung nu jadi anak pamajikan. Anu maksud nama sangkan deket jeung tempat kuring digawe. Kuring ngontrak di hiji imah anu lumayan gede keur ukuran kontrakan mah. Kuring meunang kontrakan alatan babaturan kuring mere nyaho yen di lemburna aya hiji kontrakan anu lumayan gede tapi murah oge keur mayar tiap bulanna. Ngan puguh kangaranan masih kene kasebut kampung. Nya lingkungan di imah kontrakan kuring teh masih kene dilengkup ku tatangkalan jeung pasawahan anu lumayan lalega. Kaayaanna masih kene asri. Hawa oge masih kene kerasa seger. Malahan bisa kawilang tiris. Komo lamun dibere usum hujan mah ngan lamun kuring ke kaparangan digawe sore kuring sok rada wegah tempo waktuna balik ka imah. Salah sahiji nu jadi alasan nyaeta kuring kudu ngaliwatan jalan anu lumayan sepi ku alatan kencak katuh masih kena ngaplak sawah jeung katangkalan. Ditambah
Hari tamah jalan ka imah kontrakan teh masih kene paroek teh siga ayeuna. Caangna di jalan sapati-pati caang ti imah-imah anu aya di deukeut ti eta jalan. Sok bari rada panggang keneh oge. Kuring cicing ukur tiluan di eta kontrakan. Sok sanajan tatangga saromea, tapi kuring jeung nu jadi pamajikan can pati warawuh kabeh jeung nu jadi tatangga. Ngan ukur tetangga sabelah imah jeung warung anu aya kurang leuwih kalangan ku 5 imah ti kontrakan kuring. Alatana mah unggal poe sok panggih jeung nu jadi pamajikan anu sok balanja ka warung lamun budak kuring keur hayang jajan. Tapi teu jadi masalah keur kuring. Pikir kuring ku waktu mah engke oge bakal wawuh jeung tatangga. Kuring lumayan betah di eta imah. Salian ti murah, eta imah lumayan gede. Keur kuring jeung pamajikan anu ukur karek boga budak hiji mah. Aya 3 kamar jeung dapur di eta imah teh. Katambah kamar mandi oge di jero. Jadi kuring teu kudu hese lamun hayang kacai ti peuting. Harita kuring ngabetah-betah maneh. Sok sanajan kaayaana masih kene kampung pisan. Pikir kuring, iraha deui meunang tempat kontrakan anu lumayan gede. Tapi hargana murah. Komo lamun dibandingkeun jeung kaayaan di kota mah. Tempat heureun oge geus marahal. Hese rek neangan nu murah teh. Keur nu jadi pamajikan mah manehna ngarasa sugema. Bisa cicing di eta kontrakan. Katambah buruan imah anu kasebut lumayan lega. Sok sanajan loba jukut anu liar jara radi. Hareupeun imah aya hiji tangkal jambu anu sigana geus lumayan lila eta tangkal teh ayana. Harita kuring jeung pamajikan ngarasa bagja bisa ngajalanan hirup rumah tangga. Sok sanajan masih kena hirup kontrak. Nepikeun ka hiji mangsa basah kuring keur digawe peuting. Kuring menang telepon tinu jadi pamajikan kuring. Kurang lebih jam 1:30 peuting. Kuring rada heran oge. Tarati sasari pamajikan nelpon kuring dina mangsa hara-haraeun. Ya memang lamun kuring pareng keur digawe peuting, kuring geus tangtu ninggalkeun pamajikan kuring jeung nu jadi budak ngan ukur duaan di imah. Halo Yul. Halo, A. Aya naon? Abi meni keung. Keung kunaon atuh Yuli teh? Keung, A. Di dapur hawar-hawar kadenge siga aya nu ceurik, A. Saha anu ceurik? Nyaduka atuh, A. Siga suara awewe anu ceurik. Ya atuh abi sieun. Tong sok araraneh yeuh. Tong sok jijieuna nariteun teh. Dedengeun Yuli hungkul meureun eta mah. Ih, nyaan, A, nyaan. Keur naon jijieunan? Iraha teuing abi nepikeun nelpon ka A jiga kieu. Bisi tatangga meureun anu kaparengan keur ceurik wayah kieu. Tong sok ngahariwangkeun. Amo ieu meni teu percayaan kitu. Nya
tinggalkeun bae atuh sugan we teu malina naon bisi dedengeun hungkul. Tos heula we atunya. Aya teh keur loba gawean. Ayeuna mah geura bobo deui kitu, ngarah teu loba dedengeun. Kuring nutup telepon tinu jadi pamajikan. Kusabab harita kuring keur memejeuna loba gawean. Tapi aya nu jadi aneh keur kuring. Piraku deui pamajikan kuring jijieunan nyieun caritaan siga kitu. Tapi dina nyana aya kajadian siga kitu. Kuring salaku kepala rumah tangga kudu bisa nenangkeun nu jadi pamajikan. Isukna sabalikna digawe kuring tengah bahas karena naon anu kealaman kuno jadi pamajikan. Abi mah jadi ngerasa keung dah lamun ditinggalkeun gawe peuting ku teh. Komo deui jiga kajadian keur peuting mah ih meni asa sok sieun ka alaman deui siga kitu ih embung neng mah. Yeuh, tong sok kamalinaan teuing ari taeun teh. Pan ku geus di bejaan. Eta teh bisi we tatangga anu keur ceurik tadi peuting teh. Ulah sok lain-lain pikiranana geura yeuh. Bisi cilaka ku pola sorangan kena. Cek kuring kanu jadi pamajikan. Maksud kuring sangkan manehna teu manjangkeun kajadian tadi peuting. Nyalain kitu ih. Kan urang teh can lila cicing dieu ieu mah. Urang teh can apal bener siga kumaha ieu mah teh Nya terus kudu kumaha atuh. Nya teu kumaha sih Ngan lamun ngalaman siga naon anu di alaman ku Abi, pasti age mau ngarasa tenang cicing di ieu mah. Yul, tong sok leumpeuh Yuni ari jadi jelema teh. Pira kadar nu kitu meni jadi siga kieu. Bisa jadi eta mah sugesti Yuli wungkul. Matakna tong sok loba lalajo film juri geura yeuh. Jadi we kababawa ngimpi. Nya kahayang mah ukur rasaeun Abi wungkul Tapi da tadinya Abi jeung budak terus di warung balanja sabun mandi jeung odol. Si ibu warung nanya, betah tuh cicing di imah eta. Da ceuk manehna mah tara aya nu betaheun lila cicing di imah ih. Ngadenge caritaan kitu, kuring jadi ngahuleng keur sababaraha waktu mah. Nu aya dina pikiran kuring, naon maksud dina omongan anu boga warung teh? Tapi tetap kuring ngarasa salaku kepala rumah tangga jeung anu kudu tanggung jawab karena kenyamanan nu jadi kulawargana berusaha kenenangkeun nu jadi pamajikan. Nya geus atuh yeuh, sapeuting deui gawe peuting.
Ayeuna mah tong loba lalajo teuing TV. Ulah pohonya pantau jeung janela sing tarapti kuncian. Jeung kade deui ulah poho ngadoa, ngarah tenang, jeung teu loba pikiran naon. Kuring mungkas obrolan jeung nu jadi pamajikan, bari ngaleos indit ka kamar, anu maksud hayang istirahat sanggeus digawe peuting. Singkat carita kuring geus beres gawe peuting. Harita kuring jeung nu jadi pamajikan oge budak keur ngumpul di tengah imah bari lajo TV. Harita kurang leuwih wanci magrib. Kaayaan geus mimiti poek. Tapi siga biasana lamun wanci peuting datang, eta kaayaan lembur teh karasa pisan sepina. Sok sanajan karek nincak wanci magrib, ngan ukur sora daun anu dina tatangkalan, anu katebak angin, anu bangenan kadenge ku kuring. Ditambah sora bangkong jeung jangkrik anu patembalan, anu aya di sawah. Ya lamun dirasakeun mah, harita rada keung oge karasana. Ngan kuring micen pikiran anu lain-lain. Da puguh ngaranna hirup di kampung mah, siga kitu kaayaana. Kurang leuwih jam 6:30 peuting, harita kuring jeung nu jadi pamajikan oge budak keur anteng keneh hareupeun TV. Budak lalaki kuring anu karek umur 3 tahun teu pupugu ujug-ujug ceurik bari ngagabruk anu jadi indungna. Manehna ceurik bangun anu aya kasieun. Kuring jadi ngarasa heran ku kajadian kitu. Aya naon jeung kunaon ieu budak? Kuring jeung nu jadi pamajikan tuluy nanya ka eta budak. Tapi budak siga anu teu bisa nembalan. Manehna ager ceurik bari ngan ukur bisa ngomong sieun jeung sieun. Kuring jadi beuki ngarasa aneh. Sieun teh sieun kunaon? Jeung naha aya naon? Cenah cekolot baheula mah ulah sok ngantep budak lamun ulin dina wanci sareupna. Sok loba titingalieun keur budak anu masih keneh leutik mah. Tapi cek rarasaan harita mah geus leuwih tinggal liwatan waktu sareupna. Kuring masih keneh ngarasa teu ngarti kana kejadian harita. Kuring nitah kanu jadi pamajikan mawa budak kuring anu masih keneh ceurik sangkan dibawa asup ka kamar. Pamikir kuring bisi eta budak teh ngarasa tunduh. Pamajikan kuring teu ngangkekeun deui kana panitah kuring. Harita keneh langsung eta budak diais bari dibawa asup ka kamar. Sanggeus pamajikan jeung budak asup ka kamar, kuring masih kena cicing di tengah imah bari nuluykeun deui lalajo TV. Kuring nyaranikeun awak kana tembok imah bari diamperan ku karpet. Masih kena anteng kana TV bari milihan saluran TV
neangan acara anu pikaresepkeun. Teu karasa kuring kasarean di tengah imah. Keur ngeunah ngalenyap siga kitu, ujug-ujug kuring ngorejat. Kahudangkeun ku suara ucing anu keur pasea hareupeun imah. Kuring reuwas. Ya bari rada lulunggu, kuring cengkat. Maksud rek ningali ucing anu keur pasea tadi, bari rek maledog sangkan ingkah ti hareupeun imah. Harita kurang leuwih wanci geus jam 11 peuting. Kuring noong na jendela saacan muka panto. Hordeng disingkapkeun lalaunan. Barang brai dibuka. Kuring ninggali kaayaan di eta lembur anu sakitu sepi jemplingna. Tuluy kuring muka tulak panto anu masih kene disalautkeun. Sanggeus muka panto lalaunan, kuring kaluar ti imah, muru ka pelebat teras imah anu lumayan lega. Awak kuring kerasa tiris. Dapuguh harita kerasa angin meninyeor nembrag kana awak. Bari rada pupurungkutan, kuring merhatikeun kana sabudeureun buruan imah. Tapi dapuguh ucing anu tadi ngagandengan teh geus eueuh teu katinggali deui. Nah kamana eta ucing pika sebeleun teh ngagandengan batur nu keur sare we. Harita kuring bari rada ngutruk, kusabab masih karasa tunuh. Kaayaan puguh rada paroek pisan. Katambah panon masih kene can awas ditinggalieun. Harita anu katinggali ku kuring ngan saukur daun tatangkalan anu ting aroyak alatan katebak angin. Kuring ngareret ka palebah tangkal jambu anu kabeneran aya di tonggoheun imah. Sakolebat siga aya anu oyak. Bari rada katinggali ngalangkang dina palebah dahan tangkal. Tapi barang disidikeun ku kuring. Kuring ngadenge suara budak kuring ceurik deui di kamar. Harita keneh kuring langsung asup ka jero imah. Maksud rek nyamperkeun ka budak anu kadenge ceurik deui. Ngan asa rada aya anu mata pika keungeun anu karasa ku kuring. Nyaeta basa kuring rek asup ka jero imah. Saliwatan ka ambeuh sengit kembang malati. Padahal lamun dipikir ku kuring harita, palebah mana aya tangkal kembang malati. Cek rarasaan masalah kuring ngontrak di eta imah. Asa can pernah ningali tatangga atawa hiji tempat anu aya tangkal malati. Tapi nah meuni karasa jeung ka ambu beuki seungit eta kembang malati teh. Kuring langsung wae nuluykeun lengkah asup ka jero imah. Barang asup ka kamar, kasampak budak keur diuk dina luhur kasur. Bari kayaan keur jeurik keneh. Kuring langsung muru ka eta budak
Bari saeutik rada ngupahan, sangkan eta budak teu ceurik wae. Kuring ngahudangkeun pamajikan anu katinggali tibra pisan, bangun siga anu capek pisan sarena teh. Bari satengah lulunggu, pamajikan kuring gigisik panon bari tuluy hudang. Sanggeus dibebejokeun kuno jadi pamajikan mah, teu kungsi lila budak teh repeh tina ceurikna. Sanggeus budak repeh mah, kuring jeung nu jadi pamajikan maksud rek nuluykeun deui sare. Kuring ngagoledagkeun awak kana kasur palebah sisi katuhu. Pamajikan kuring mah teu lila ti harita geus kadenge ngaguheur deui sare. Budak aya di palebah tengaheun kuring jeung nu jadi pamajikan. Basa kuring rek meremkeun panon, hawar-hawar kadenge ku kuring siga aya sora anu keur ceurik. Bari kayaan keur meremkeun panon, kuring ngadendengekeun sora eta anu ceurik. Hayang pastikeun nah bener atawa henteu dedengian kuring harita teh. Kuring can bakal ngabeundakeun panon. Bari rada ngarungkeun halis, kuring nelek-nelek kana eta sora. Beki eces kadenge eta sora anu ceurik teh, jeung anu kadenge kana ceulik kuring eta sora anu ceurik teh siga sora awewe. Ceurikna eta sora siga anu bangun ka nyanyerian, mata keung anu ngadenge. Barang kuring ngabeutakeun panon, kuring nempo pamajikan geus diuk dina sisi kasur. Bari nempokeun ka kuring. Kuring jeung jadi pamajikan jadi papelong-pelong. Bari dibarengan ku rasa kasieun, kuring ngawanikeun maneh jeung jadi pamajikan, cengkat tina kasur, bari tuluy kaluar ti kamar. Anu maksudna rek murut di mana eta sora nu ceurik teh datangna. Saliwatan kadenge eta sora anu ceurik teh bijila ti palebah kamar cai. Anu kabeneran mernahna teh aya di sagigireun imah. Jam 12:30 peuting, kuring jeung jadi pamajikan leumpang lalaunan bari paungkuy-ungkuy nyampeurkeun ka palebah datangna eta sora anu ceurik teh. Puguh saenyana rek ka kamar cai teh, kuring jeung jadi pamajikan kudu ngaliwatan heula dapur anu kabeneran harita dina kaayaan poek. Kusabab basa beurangna keneh eta lampu teh pegat. Kuring rada ngayap jeung nu jadi pamajikan. Barang geus nepi ka palebah kamar cai, kuring rada asa-asa mukakeun panto kamar cai anu harita aya dina kaayaan nutup. Sora eta anu ceurik
masih kene atra kadenge ku kuring jeung nu jadi pamajikan. Bari ada paprakat muntang kana leungeun kenca kuring. Eta pamajikan siga ngomong jauh ti kuring. Barang berai panto kamar cai dipolongokeun. Ngadak-ngadak eta sora anu cerik teh jol eureun. Teu kadenge deui ku kuring jeung nu jadi pamajikan. Atuh kuring jeung nu jadi pamajikan asa beuki heran ku eta kajadian. Nah kamana eta sora anu tadi ecas kadenge ku kuring jeung pamajikan kuring. Can reureuh tina rasa kaheran. Eta sora nu ceurik kadenge deui ku kuring. Tapi sorana siga aya nu disaluhureun kamar cai. Bari didengekeun teh siga anu ngajauhan. Pamajikan satengah rada sieun, siga anu mere isyarat ka kuring. Sangkan nempok kana jendela dapur. Anu kabeneran aya dina sabeulaheun kamar cai. Bari dibarengan ku rasa kakeung. Kuring jeung nu jadi pamajikan ngungkapkeun hordeng anu maksud rek nempok kasaluareun buruan imah. Palebah pipireun imah kontrakan kuring. Barang ku kuring disingkapkeun eta hordeng. Kuring jeung nu jadi pamajikan ninggali siga aya hiji kalangkang anu keur diuk dina dahan tangkal jambu. Bari rada sieun kuring nelek-nelek kana eta kalangkang anu masih kene can atra katinggalina. Barang kuring keur nyidikeun eta kalangkang anu keur diuk dina dahan tangkal jambu. Siga anu ngahaja hayang nempokeun maneh. Anu tadina ngan ukur kalangkang bari rada teu jelas katinggali ku kuring jeung nu jadi pamajikan. Ayeuna mah jadi atra katinggali ku kuring jeung pamajikan. Panonna rada mentrong. Tapi siga anu neuteup kosong ka kuring jeung nu jadi pamajikan. Mengeta sepa siga anu eueuh getihan. Bukna panjang bari siga anu cawig-wig teu kaurus. Bari neuteup kosong. Manehna semu seuring ngabelengeh ka kuring jeung nu jadi pamajikan. Siga anu nyaho yen kuring jeung nu jadi pamajikan teh keur nempokeun manehna. Beuki lila beuki jelas yen eta kalangkang anu tadina teu pati eces katinggali. Ayeuna mah jelas pisan katinggali ku kuring jeung pamajikan. Yen eta kalangkang teh mangrupa hiji makhluk anu matak pikasieun. Eta makhluk anu disebut Kunti Tea. Sehari taun kuring ngerasa nyeak seawak-awak. Tidak dampal suku nepikeun kasirah. Umur-umur kuring kakara ninggali makhluk anu disebut Kunti Tea. Pamajikan kuring langsung nyumput dina palebah tonggong kuring. Bari semu ngadeg-deg nahan rasa kasieun. Sehari taun kuring ngajanteng bari jepengan hordeng. Teu sanggup ingkah dina eta patempatan. Masih dina kayaan bari melong ka eta makhluk anu keur ucang angge dina dahan tangkal jambu.
Karena keayaan kuring jeung pamajikan kasima ku eta kajadian. Eta makhluk anu disebut Kunti teh ngablesat bari satengah seuri anu rada nyirihil. Kuring teh nyaho kapal mana eta Kunti ngaleungitna. Sanggeus kuring jeung nu jadi pamajikan sadar kana eta kajadian. Kuring jeung nu jadi pamajikan ting beretak lumpat di eta patempatan bari di bulan kurasa kasieun anu kacida. Kuring jeung nu jadi pamajikan lumpat paheula-heula muru ka jero kamar. Harita kuring geus teu mikiran ka nyeri alatan suku ti tatarajong kana parabot anu aya di dapur anu puguh kayaana poek teh. Barang geus nepi ka kamar, kuring jeung nu jadi pamajikan langsung ngarekepkeun pantok kamar. Bari tuluy ngagoleh dina kasur anu kabeneran budak kuring masih keneh sare tibra. Anu satuluyna kuring jeung nu jadi pamajikan maksakeun maneh meureumkeun panon sangkan bisa sare bari dikaribun ku simbut. Isukna kuring menang beja tinu jadi pamajikan. Bahasa pamajikan kuring balik di warung tetangga anu teu jauh ti imah kontrakan kuring. Beja tinu jadi pamajikan cenah cek nu boga warung nyarita yang disabudeureun patempatan imah kontrakan kuring sok kawenehan aya Kunti anu nembongan anu teuing ti mana asal muasalna datang. Tapi beja anu dipercaya ku warga di lembur eta cenah baheulana kungsi aya hiji awewe anu maot dina kaayaan rek ngajuru. Sakapeung lamun kawenehan loba warga anu manggihan eta Kunti. Katambah eta Kunti bangenan katinggalina nya eta dina tangkal jambu anu kaparengan aya di hareupeun imah kontrakan anu kukuring dicicingan. Sok komo deui lamun di palebah dinya aya budak anu keur meujeuhna leutik keneh.